Ieu teh bingung tadi samperkeun kumaha da ini geus embung nempo banget jama eta tapi keayaan orang ayeuna keur hamil deui. Duh ieu teh moral kieu nya apa bebawah kitu ieu teh. Duh ieu teh kudu kumaha nya samperkeun ulah disamperkeun kumaha bingung. Awewe materialistis naon bedana jeung kiciwis tah eta cenah cek Jul Sumang teh kitu. Heueuh da awe teh matre aing mah lieur kudu duit deui mata kalau nurung ka rumah tangga lamun kitu wae mah. Padahal mah lamun saling mah eta teh duit teh ukur hiasan dan upuguna mah saling nyaah. Punting aing geus rungkat deui we kamari ge kapan balik aing ngagedeang indit sorangan datang ka imah ku kolot teh dicarekan nu matak dicarekan mah heuh aing pan eta kawinna aing teh ngorak keneh kuduna mah ulah kakawin aing teh kejar lah cita-cita baheula teh hayang da jadi dokter. Ampun teuing teu jadi dokter hanteu tungtung mah jadi pejabat hanteu aing teh kalaka mendeang liur. Ayeuna unggal datang ka imah aing dicarekan pamajikan babang budak ayeuna sadua-dua kalah diurus ku indung aing geus melekpek cek indung aing teh cek bapak baheula cenah maneh diurus teh ti orok tepikeun ka gede ayeuna teh geus ngurus deui anak sia. Ampun teuing tapi dah heueuh mun dipikiran mah euy baheula aing diurus ti orok ayeuna geus anak aing deui diurus deui wae geus biayaan deui kira aing nangkeng kolot naik ieu mah ongko itu salah aing milihan pamajikan apa kumaha nya. Tapi bener ieu mah meureun ujian mana kitu kiran aing ngeunah kena euna cicing di leuweung mah nyaman tiis ceuli herang mata. Tapi angger kepikiran aing teh bingung ya anak aing ayeuna nanyakeun indungna deui aing papanggih jeung indungna sudi aing males aing melekpek kitu obong-obong bibirna dua eta awewe teu luhur teu handap hayu melekpek kecowek browek anjing teh lah aing morol heula ayeuna mah piceun ka pusingna kana ngising. Sugan we rada eling umat muslimin muslimat. Aing bisa nyanyi wae mah gitu. Banget kalah kabusik buuk usak asik geus kawin teh lain kalah kabeki nunah ieu mah kalah kabeki sangsara dicarekan ti ditu ti dieu ku indung sorangan ku mitoha teu kapake. Nah mana ieu teh jarambanya yang ising miceun ka pusing lumayan we terus dipodolkeun we ada ing candaharna naon ieu teh. Si Cimoy nya ieu ngajak panggihan kalah kukurusukan ka kebon kieu aing mah mani bala deui. Aya naon maneh ngajak panggih di dieu? Rek curhat anu kamari sugan we aya nama nyambung. Curhat nu kamari deui can anggeus maneh teh. Beda deui aya nama caritana. Kumaha sok carita heula. Kan kami teh orang teh dek bebeja ditinggalkeun ku salahnya. Dek ninggalkeun salaki. Terus tapi kaayaan aing hamil. Si hamil ku saha deui? Ai sia nya ku salaki atuh, manya ku bagong batur. Teu atuh ih ngaco. Atuh terus maneh moal jadi kumaha di atuh karunya manya engke eueuh bapaan nya tuh kajen we masing geus lahiran kena meureun angger engkena eueuh bapaan. Heueuh nya beres solusinya urang anu kudu kumaha solusi deui wae ka urang kana nu kitu nya da aing teu apal nu kitu mah. Heueuh atuh nya kasih jalan keluarna teh kudu balikan deui apa kumaha kitu tah nya atuh jeung sementara mah geus we balikan deui ai maneh eta ka anak mah.
Karunya sih dipikir kadinya mah tapi aing teh geus embung teh nempo bubungutan salaki aing teh nih geus. Yang geus tong ditempokeun. Kumaha bangkuan aing kieu? Heeh. Bawa halangan banget salaki manehna ku keresek sia mah. Heeh, da beungeut da geus siga keresek. Siapa tuh balik. Atuh aya budak nu dua kumaha eta? Heeh, pan ku aing teh ngalongok kitu teh kamar teh ku aing teh di bawah, tanya kan geus perjanjian di bawah hiji ewang. Heeh, nya kitu teh kamari geus kabawa emosi jadi teh kabawa budakna tinggalin. Ayeuna teh nyaho di nininya, nyaho dibawa ku bapana. Jadi aing teh teu apa. Sia mah teu ngaetakeun ka budak. Heeh, kan ngaranna ge jalma emosi atuh ai maneh. Heeh, ogis. Ya, terus kudu kumaha tuh ayeuna? Nyaho bingung aing ge lah kana masalah nu kitu mah. Aing can pernah ngalaman soalna. Jadi aing teh salah deui kitu minta solusi ka maneh teh. Salah badag pokona mah minta solusi nu kieu ka urang mah. Maneh mah mun ere kan geus berpengalaman minta solusina. Heeh, kan aing mah teu boga dibalat iwal ti maneh. Saha atuh nu daek ngebaladan urang apal ieu. Neangan ke kasaha we ka mana maneh teu neangan solusi. Ai kamari maneh nempo budak urang teh? Hanteu ti kamari ge urang mah teu manggihan budak maneh. Heeh, kan sugan we manggihan kitu katempo keur naraon kitu inget wae. Hanteu urang mah ti kamari ge teu ka mana-mana teu papanggih jeung budak maneh. Mending keneh indit lieur aing mah ngabandungan si Cimo ieu mah. Ek nampa sawah we kalandeun. Aduh. Mana ais dipicen mah rada seger. Dilu. Cemong anjing sebelekok. Alah. Mang. Oi, Naon maneh? keur ulin ek nempo sawah, geus nempo sawah. Gaya. Sia ka mana wae cemong mah tara nolo aing. Aing mah di imah wae tara ka mana-mana. Teh aing geus salabatan endogen mana mah di imah wae. Daripada maneh kaluyuran wae, juga nu teu boga imah. Juga nu teu boga imah aing mah resepna traveling teh. Ah, sia mah traveling. Yo, cemong. Sol badahareun mong euy. Nenta mong. Atuh, top. Yo. Mana panggil jeung si Cimoy, majikan aing. Aya tadi teh curhat jeung urang, aing maneh kumaha eta teh pamikiran. Eta si Cimoy curhat naon dewe ka maneh? Pan keur boga budak len ti maneh. Boga budak kumaha pan aing kamari geus kabur cemong. Atuh sia mah piraku teu apal. Orang si Cimoy nu ngomong ka urang. Apal ti mana aing can panggih deui aing can lebeunget-beunget na acan pikeuna gena. Atuh panggihan kumaha? Najis teh aing kudu manggihan rek awe manggihan ka aing lain aing manggihan ka awewe. Rek lalaki nu manggihan awewe. Teu zaman ayeuna mah 2024 ayeuna mah zaman lagi awewe nyamperkeun ka lalaki teh. Gelo maneh mah. Ai budak kumaha nu dua? Di mana? Oh eta teh budak aing teh diurus ku indung aing moal. Oh nya teu dibawa ku mana? Dibawa ku aing diurusna ku indung aing nya ku aing atuh. Aing mah teh ayeuna dicarekan we ku indung. Nya nah. Apanya ngacaprak wae pada datang ngurus anak aing. Da maneh salah tuh da ngadon hayang pepegatan. Cimoy nu salahna mah pan acan di pepegatan mah aing teh kamari ge kabur hungkul aing.
Gesudin lah banget naganan tua mah. Sia mana jadi lalaki teh kitusan geuning sia mah hayang ngeunahna hungkul. Lain hayang ngeunah nangkul aing mah dibere tadi naganan kapaksa kawin geus sama cemong. Kapaksa bari hayang atuh. Ai dibere mah hayang, sambung atuh dibere. Maneh Lihat tuh. parah. Nah iya mong. Heueuh atuh. Eta teh mayar 2.000 hiji. Teu mah kos kasabaya kudu mayar aing. Mahal uing meulina. Bodoh teh aing mah hayang apal meulina cenah mah. Sia mah. Wah. Atuh cimot tadi kaburna ka mana? Nyaho poho deui da uing kabur pangheula. Nah, cenah atuh lain Kan aing teh nempo sawah. Di aya tambang atau aya gombangan kayak kalau kan nyukruk ka dinya mah. Atuh tangan we kumaneh tadi mah di saung tonggo. Sanggup aing kudu neangan si Cimoy mah. Mana tuh mau yang minum? Ah, eueuh tuh cai tina solokan we. Oh dia dulu belum aing kudu minum cai hor solokan. Tah ya, cai loba sok nyokot we sorangan. Atuh pangmawakeun mah tata ih cuma Nu mana nu ieu? Heeh. Ya, top. Tah. Maneh mani kaos raja mani kudu dikaulaan. Da kudu nama kitu lalaki mah mah dikaulaan matak aing mah si Cimoy mah tarang ngaulaan aing madang getara aing mah. Tak kawin jeung si eta mah kalau bagi sagede kalapetong. Wal gendut-gendut. Mana tuh nangan gelas aing teh meunu gelas-gelas acan ieu teh. Kudu uyuk jeung termos na kieu. Heeh. Teu ideng da panas. Geus aing jan tewer atuh mah. Aing. Geus ulah nginum cek uing ge kos buyur wae udah nginum. Nu bapak maneh meureun bapak maneh di dieu di sawah. Eueuh nyaho ka mana? Teu aya kopet sia bin koret sia mah tah. Yo cai yo. Poho. Asa teu mawa eta poho urang. Bere kumaha ke dihisabna koret meureun jalma teh maneh mah. Lain koret ai poho ai ayeuna mah hae ka mana? Aing geus modal. Masih modal wae. Heueuh teh aing barangakan jarang modal remen. Betata gede-gede. Aingan. Boy sukan mah kaos eta. Kaos naon ning anu tulang hungkul teh? Kunyuk siap mah anu kitu patut. Ipan heueuh. Aya di mana eta si Cimoy ku aing ditanyakeun eta budak saha nu puguna pan aing mah teu papanggih deui ka marigenan. Tempo di saung tonggo tadi mah jig. Keur gawe naon? Nyao tadi mah keur ngomong sorangan ngadalak-dak. Henteu mah tambang mah. Nyao teu apal tempo we kumaneh bisi teu mawa tambang mawa maneh ka dieu karunya. Mayan saya teh kudu ku tambang. Nah, Cacag gua ini. goblok diiderkeun leun. Dijual ke ku aing dagingna tetet ping-pingna, sukuna. Lumayan pakai parab kebo tuh. Heeh, geus jig tong nginum teuing eta nu bae saing malabatan ieu entog aing mah pagawean nginum pan jarang dahar. Nu jarang dahar lumayan ku cai genan kaganjel sia mah. Bener mah. Geus jig geura tempo we si Cimoy karunya ngadaguan maneh hayang panggih jeung maneh. Wah, nu bener. Heeh, aslinya. Aing mah teu hayang. Ya. Emang ku aing bawa heula cai hayang minum aing. Eta menang meuli mah duitan mah. Najis koret sia mah. Indit aing mah. Nuhun lah. Logik lah. Beri naga. Karopet pisan jadi jalma teh. Di mana cenah teh pamajikan aing? Tuh lo aing tadi genan. Saung. Keur gawe naon di saung cekednya. Kutu kupret kalau ngajedog di saung lain sampeurkeun aing sing pararuguh. Anakna sampeurkeun itu kalau ka diantep. Sadua-dua si gimbal hiji si kemet hiji. Punyuk. Itu. Oi. Cigana mah. Sampeurkeun aku aing ah. Yang apal we ngomong naon ka aing si punyuk. Naon ka dieu? Naon ka dieu pan aing tadi panggil jeung si Cemong sia teh Cimoy. Panggil di mana? Eta panggil di dinya. Di mana Tadi saung handap pan si Cemong keur di dinya keur nungguan ieu sawah nu kolotna. Aing papanggih ngomong nyaritakeun tadi maneh panggil jeung si Cemong cenah nyebutna teh ngajak curhat ka maneh heuh. Heeh. Mas ya kalau curhat ka batur geuning lain sampeurkeun aing. Naon nyampurkeun atuh? Ji, pan aing mah tak nyampeurkeun ka dieu pada tadi si Cemong ngomongna nyebutna maneh reuneuh. Heeh. Ngareuneuh ku saha? Ya ku saha deh atuh aya ku sorangan mah nya ku bagong. Nyaku babi maneh mah. Nyaku guk-guk, nyaku
begu meureun. Heueuh maneh baguna. Lucu aing geuna. Kapan maneh teh geus hanteu di kumaha ku aing teh? Heueuh pan sameme pas teh maneh teh naon lajeng urang basa teh penting. Bongan saha tuh dibere eta mah da mah kalepasan keur molor eta mah. Ora atuh data mah kewajiban ada salah ke pamajikan. Aing sebenarnya geus embung nyamperkeun maneh teh Cimoy. Kamu urang geus embung nempo banget sorangan oge. Jatuh nah tadi cek si Cemong nyebutkeun hayang panggil jeung aing maneh neangan aing. Heuh kan aing mah rek nanyakeun budak. Budak aya, budak mah tuh di ditu jeung indung aing. Aing bakal beuki benci ka maneh aing ku indung hayu dicarekan sia teh. Ya ge kurang di bawah hiji. Hiji duanana tuh bogubug ku maneh ka ditu. Hiji ewang da anak maneh di eta ge. Anak-anak urang panetan nu eta kumaha eta? Ya teuing bingung aing mah, balikan deui da embung. Nempo beungeut na ge mini geus. Geus kumaha? Suap. Ruab produk-produk ruab nahauna? Beungeut maneh tah. Taplokan ku koran maneh, nah di dinya na make foto betran ambe aing bagi kasep juga betran sih teh. Heueuh erek engke dek motokopi heula. Aing sakasep-kasep kitu dah ieu mah maneh mah we digogoreng aing teh. Heueuh kumaha deui tuh da? Kumaha deui mun lieur naponagenan aing mah. Terus kumaha ayeuna ya urang keur hamil sabulan ayeuna. Nah, aing boro-boro nguruskeun eta, aing nguruskeun anak nu dua ge geus jangar aing mah. Atuh sia teh sing tanggung jawab da bapana. Pan aing ge tanggung jawab aing teu usahana ge pan usahawana ge aing Heueuh da molor wae tuh da pagaweana. Apaan kau tahu dari dulu aing kurang hees, nah sia daek atuh. Cek aing ge tong hayang ngadangkak maneh teh geura. Heuh didangkakeun aku saha. Aing eta mah keur kalepasan keur ngimpi eta teh Cimoy. Pisan ngomong wae ka beukina. Emang beuki aing mah kitu patut mah aya nu mere mah ku aing ngahakan we saha oge lah. Ya Cimoy. Sia teh kieu bae atuh. Maneh eta nu bener eta nu saha? Nya nu maneh atuh mah nya ca aing teh di bejaan mah nya nu bagong mah. Ih hanteu Cimoy pan maneh teh geus sabaraha poe teu panggil jeung aing teh geus aya meureun 2 minggu mah. Heueuh ieu geus sabulan. Heuh bating eta 2 minggu eta teh lain aing hungkul sia teh. Emangna bisa jadi langsung kulobaan gitu. Lain masalah jadi langsung kulobaan bating mun anu matung sia teh. Ih matung. Mana aman kitu aing geus gedeg nempo manehna, maneh geus gedeg nempo aing cenah. Heeh. Saena kudu kumaha teh geus kieu. Nya teuing da urang geus embung ka maneh. Ya aing ge embung ka maneh sanu hayang ka maneh. Loba keneh yo mah 1000 hiji, 1000 datang hiji. Heeh mun aya nu dayakeun ka tukang molor. Make otak atuh. Heeh sama otakna na ieu tah. Naon? Tah ieu naon ieu? Tuur. Heeh. Sok ayeuna kumaha ayeuna nu bener kumaha ayeuna. Nya teuing da aing mah bingung da balik deui da. Ya Allah nempo banget oge mini geus embung. Cek aing ge nan sia mah kitu tah sok kalaka diece di pojoknya dilebok aing maneh teh. Oi goyang-goyang putingna eta na poho sorangan keur kitu keur goyang. Poho. Eta mah ngalindur aing mah. Ngalindur deui di sada. Geus ganeng tong dibahas geus mah. Terus ayeuna kumaha tanggung jawab? Aing bararingung aing mah. Bingung kunaon? Bingung. Asa bararingung we ada. Embung. Teu da aing embung ka maneh sabenerna Aing ge mah. embung. Tapi kumaha ayeuna da beteng urang? Piceun gitu. Ngamontong atuh sia teh kunyuk ah. Nya terus? Nya kumaha deui ayeuna mah? Kapaksa we meureun ayeuna mah yap nyong balik. Hoream teuing. Nah si aya hore mah kumaha eta? Teu baturkeun. Moal. Kurang. Siapa tuh balik ayeuna mah? Balik ka mana? Balik ka mana nya ka imah cenah nya ka apartemen da eueuh. Kurang mah barengan deui jeung sorangan kitu. Nya daek atuh teh sia teh Cimoy eta pan kumaha deui eta? Ya asa hoream. Manu aing. Ya heueuh atuh mah nu dugong mah. Nya geus atuh ya balik. Balik mah balik. Oke lah nyusul. Embung aing mah. Nyusul mah. Tadi sangka teu bareng. Buat mending kana bareng. Balik. Erek milu mah balik aing gitu. Tapi orang emang kapaksa sih ya. Sing aing kapaksa mah mana emang aing hayang kitu embung aing mah. Geus najis acan. Ih marukankeun kumaha urang ka. Ieu mah karena sesuatu aing barengna geus teh Cimoy. Ya tuh? Buat. Heeh nam. Sok maneh heula. Sok atuh lempang. Erek aing lempang. Sok buat atuh di heula.
Heuh pengen kayak kelempang atuh sabar we da. Lain robot. Pun tinggi salabatan nutur-nutur entog aing nepi patut mah. Heuh sok teh heula jadi atuh. awet teh usan katangginasan aing. Ti heula. Besok luat. Nguap aing mah. Tuyun atuh. Hah? Tuyun. Cek aing genannya maneh teh butuh ku aing teh sok ka dia. Kepaksa. Sok tah kitu. Tuh da ieu masih ganu teu ikhlaseun. Sok lalaunan atuh sok lalaunan. Kalau aing ayeuna bager aing makan nasi eta. Dalam teu karena nasi eta mah aing galak ka maneh teh. Ah masih kurang geus sarua we da sebenarnya mah geus ruab. Rada sebal. Sok atuh kade geubis sok kuat. Sing juga nuragap kitu. Cara itu Pan geus bosen nempo beungeutna ogen mun bisa makta tutupan beungeutna ku keresek. Karek aing bisa dituyun. Tong ditempo beungeutna ditempona. Eta dugong. Dugong.